gede lain abus henteu na ieu mah carana cara ngabuskeun gajah kana kulkas kumaha abus lain nanyakeun abus henteu na blegum carana teuing ya berarti siapa Katolik lain Islam nah tina agama kena katarusingan na teu nyambung sia teh si lain kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas teh bukakeun kulkasna pantona teh kaluarkeun eusina bus gajah abuskeun tutupkeun deui we sakitu maksud aing teh goblok nah sia teh teu mikir udah mau abus lain aja ke abusna goblok ieu mah carana beda-beda teuing bodoh teh dok tidak we jika naon lamun sia bener agama Islam tarucing aing pangikeun naon bedana orok awewe jeung orok lalaki ai orok lalaki mah daging leuwih awewe mah daging kentom salah belegung naon bedana orok awewe jeung lalaki ai orok awewe mah disusuanana nganukur sama 3 tahun ai orok lalaki mah nepi ka aki-aki nyusu terus kelana tapi heueuh bener euy rasa ku aing mah kene diritan ai teu gantel heula teh teu suka ya oh bener itu tukang tuh panjang irung tuh bisa tatarucingan aja teh tikuring kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas anjing miron nyontek aja ya mikir goblok kayak teh ngabaca karya batu di sablegung ulah nyontek sia mikir kayaknya ya nanti karena teh nyontek hah plagias tah eta plagiat tah eta sia teh mikir maka jeung kumaha gajah kumaha naon teh kuda carana ngabuskeun kuda kana kulkas iya sarua jeung aing bukakeun kulkasna terus sok kuda abuskeun moal abus nah apan gajahna di jero kene anjing aing poho aduh ampun poho aing aduh lain eta kahalangan ku susu teh anjing teh gara-gara susu aduh kamu benjokeun ku susu aing jadi poho aduh Gusti Allah oh bener euy nah kejadian naon bedana naon motor jeung si lain motor jeung aing mah jelema motor mah kendaraan lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet anjing setan deh sok dewe naon nya mau mana Cikarang bapak ieu urang balapkeun gajah jeung kuda ka Jakarta heula mana nya heula kuda di mana-mana dina kuda mah tukang lupa heula gajah heula kuda goblok heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene nih tadi anjing aing boho deui wae aduh aduh nah gara-gara susu aing jadi pohon kieu Setiaki ya gerak aku ku sampean naon poe ieu bakal putus riwayat kula aja tong dina poe ieu menit ieu detik ieu teh aya halangan lain maju kula aja dor
Gula neangan sasaha lawan teh siap kulajar. Gara-gara susu aing jadi amuk aja. Dinu lega di dieu jeung aing sok. Ayo asa pergerak. Lain gitu we kokonna teh ruara we. Setiagi ya, apa keluar nih mereka aku? Rawani tening apa kulanang. Aji mulati tegak ke dia ya, sudah merata jaya merata. Nyekal sapuk, bilang tato ada tulang pertiga. Aji mulati tegak ya, pada aja kakek bacot.
mainan arele Kurawa lah lemah gini aduh luar biasa itu diikat woi hadir goblok nggak usah seri di dia juga ada kuaing siap gerak samat inung bapak tungkul karena jokut tangga kasadapan pilihan ke dunia dua papasangan ulon wetan gitu kalian kurang puting kalau dong ngiji poek saham salah bener lah weh laki belilah oskadon anjing naon nah dua anak poek sekalian diantarkan dengan anak jahanam nah gitu pinarakaan di setiap dua anak ya anjing jangan tua-tua ya lain didi yang ulah kumawani ke jelema ieu nya geutik kayak gitu tanya teh jelema teh sangar ieu jelema teh leutik-leutik oge keur nguriling neangan tanding aja selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoon digetih sorangan ya teu percaya pecakan dagor tak kusirahna kulingis kuat modal sama tidung bapak malek wae lain di podaran alah mentang baca teh sok kayaknya waktu berhitungan jika ada naon eta malaikat geus netak-tak siap geus tanu woi goblok pisaan micen padengeul woi siap bener sok siap kenapa siap bakal kapengkak ayeuna modar teh goblok teh euy eta digilekeun wungkul jadi lesot mana tanaga sia keur ka dieu tuturkeun we baik woi hati berat euy wah kamu beutkeun aing mah sia woi ya lu goblok sebenarnya lu ya lingas aing mah luar biasa ya jelema euy put aduh anjing aing kana teh muni akan jaga lihat goblok teh cukang irung diketrek jangan enak atuh dia Asia dia anjing siap pokok pada laki siap nih gay saja kumaing ini what is that ya bu dia pek anjing pek komoditi
ditah si goblok. Aing mah temboro nu babari nu hese di korobet. Weh, dia saat dia mati. Weh, cebenang. Tuh, weh, dia saat dia. Lain anjing. Baik kan ngejetruk. Dah ya dia. Allahu Akbar. Pusing gitu boleh ya. Ya. Bima jeung aing bangsa. Mangsa kiwari Bima mual unggul siapa panjangnya kurang ajar Dursasana mual ngejas satu jam biasa kumaha daya Gustimu wala dia balatam tamapa bala taklir pinang urang aya nu potong turna semplak tak kulan Gusti ulah sieun mane aing anu bakanya harapan si Bima leres para renyon sirahna dibabukan ku gada balat-balat Gusti bibirna dikerjakan lek the
sok kenging Gusti Basasara mugi sing aya panjingan mugi sing nek tidak kuningan aya panjingan salah sok jadi tugan mata ulah badan mau ayah haragaan mun urang reja jojohan makasih bang sulaksana mun urang Elika alam wiwitan bagi bang sulaksana kamarina nyawang ka alam atasan pasti kesalahan nyoan mun hirup selang-selangan lepas dina sabang adan pati soleh iskana wabali kesenangan rangkut orang kehancuran sangkana wujud harapan Haji Herman Baraka makmur dina kaadina bajuan ulah itira bilari ridho pangeran urang rajam pembangunan rembuk duku sauyunan sangkan kauntar tujuan makmur dina kaadina kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali Dursasana ningali pabalatakna waladia balatamtama nu digotong nu digusur jeung sajabana di medan laga kalah nambahan kasumangetan Dursasana ningali kajadian daya-daya ulah Gusti sanes teu diprihatoskeun sadayana nanging Pak balatakna wala dia balatamtama nu potong beheungna nu semplak tak-takna anu rikas leungeunna luar biasa kawas bagong ngamuk si Bima kayanana tak kitu ulah Gusti luar biasa geuning beuki dieu teh kalah beuki sumanget kalah beuki gararanas pihak-pihak Pandawa hai maneh tong make jeung nyarita kitu keur kaula Dursasana moal ngejar satu nyang beas Bima gerak aku kurang ajar kowe bakal hancur Panawa sanajan maneh kokoar pajarkeun derek
minum geti aing Bima kita mengarukur sama ngagos supaya aing lemah namun saksi kuman ngecat satu yang beas ayeuna mangsa nanti petik pati jalannya baku kaula hari mana daya kustinya ngakeun ampun Bima mangsana patutungalan jeung aing kurang datan nerat tangan demane pamulinganan datan nerat tangan demane pamulinganan pamulinganan musuh satu kabuyutan aja Bima ajakaken bacot iblis gerak aku poe bakal putus riwayat bebekeun saream sia uyuh getih sia wae moal gila ku omak aing sanajan yen ancaman kumaha bae Bima gerak aku kumaneh ayeuna mangsana sanajan dulur aing geus tumpur baraya geus beak pamilih ngebasing pati aing anu bakal nebusna mana kitu ge aing can waktuna dulur-dulur aing geus tumpur tapi aing aya kene dina harti aing masih kene di tangtayungan mangsana ayeuna maneh bakal jalan nyawa buktikeun Duryodana Dursasana buktikeun Sawiya satu ku abdi kan babak dulu buru-buru sia mawa bokor nah mawa bokor kuat wadah si paheun bokor keur getih buru tong ambak ai bokor kaya getih ye asuh mangga tenang gerak tungkul kana jugut tengah kasarapan pililian ke dunya kulaja ajakaken bacot Dursasana maju keras ledak kurang ajar modal sih wadah nerakaton mawas pada akatan pada tumarangan pada tumarangan mawas pada
dan nyerahkan pada tumarana dan nyerahkan ngalagan dan nyerahkan Sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyawang tikaangan anu nuju tong terang pedang perang di tengah Tegal Kurusetra barang ningali kahiji tempat Bima nuju disiksa Punur Sasana margi leur Dursasana kakulan aji belut putih ditewak begitu dikieu teh lepas wae itu kayana sastra jingga yo kadir lah semaka pihatur Gusti kamana sidawala sekarang Gusti Sadewa paling kalian lah katingali dulungan maneh Bima numawi ulan aduh rada hariwang abdi oge teu acan asup peureup hiji-hiji acan anu keuna ka Dursasana leueur saurna teh ulan bejakeun ka Bima kumaneh corowokeun ti kajauhan naon lah ngeangan teh ngebul gua kabul tanah ngebul oh semua maksudnya tanah ngebul teh kepul Bima di mana geus nyeka tanah ngebul langsung tewakeun ka Dursasana seuseut engke bakal katewak oh bisa jadi ulah siap bulan itu naon mana di bawah bokor bulan kangewan wadah getih tak terkenal sok karena bokor heula kirimkeun taneuh ngepul karena bokorkeun heula saya bulan janten kangge taneuh ngebul mah bakal seuseut pecahkan montong ngejak Bima kurang ajar kan albon iya kita ngebul jangan siapa nanti lah bernaun saya tetap ngebul beli badai malam daging apa Dursasana teh leueur kan kita ngebul mah tiasa itu cenah ya ngarti ai regeun luas leos ya gelut teh maju kurang iya woi iya Bima lesotkeun aing lesotkeun kurang kapal ting lesotkeun kurang ajar woi Bima lesotkeun kurang ajar pati utang wiran tiba wiran motor siap wah woi lesotkeun Bima lesotkeun kurang ajar lesotkeun Bima hai motor dibanting-banting kurang ajar
sia bangsat sia modal sia bae kan kekegan nuhun mah ceuk dia oge cacak ku teh ngebul komo lamun ku korong ngebul hari aing naon aya tuh Bima lesotkeun aing motor dibuat-buat Bima bae kasempatan aing pikeun ngalawan ajotos tenggorokan ila dening pansanaga lesotkeun Bima 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 ya anjir tapi kalau pulang gitu jangan bodoh apa begitu ya Bima bokol iya lah Bima binungan kan waduh sumpah lebih ka dilaksanakeun gitu kawas nguyuh Coca-Cola nguyuh Fanta merah hidup